Kadang melong hayam numang barna seteh. Untuk siung terbalik menuju jelema teh. Aduh seteh. Ngaku maling hayam. Ikan maling kepergok ke barudak. Ya wae terang aku hari ini. Kamananya Mas Suhate eueuh di teangan teh ari ieu cula beurnya papasakana oge. Mangkaning keur ngulub naon nya ieu teh? Oh, jantung. Terus nu ieu nu hajona daun sampe, tapi eueuh si Suhana. Kumaha ieu lamun kahuruan? Dibalik pisan si Suha mah. Kamana si Suhanya ieu kukulubanana diantep seuneu diantep kumaha mun haek kahuruan. Oh, ieu masak naon ieu? Ieu mah jantung cau. Ai mah utak kadieu rek naon teu beureuna oge. Rek dinjem duit. Pusing-pusing nyem duit. Kita beneran kamari 2 juta Mas Suha menang duit. Gajihan cenah 2 bulan langsung digebrokeun. Rek nyem duit. Yeuh, mending kan nurutan tatangga kakao si Pak. Moal mah kakosipa. Pahe atuh. Nah, jan mayarna ulah poe. Ngomong poe kitu mah asal ieu. Ieu mata golangkeun. Bisa digolangkeun. Sana naon geus. Sinu lagi. Ya cuma resiko atuh. Kunaon batuk deui? Ieu kena haseup. Atuh da ditumpulan tinggalkeun aing geus asak mah. Besokieun ka Banglasan tingali si Suhana eueuh. Kamana atunya? Abi ge aya perlu ke Mas Suha teh kan jual sepatu. Terang mah perlu keur ka kebon sepatu janggung. Oh, sama kompan. Satu kompan. Utama rek ieu we rek ditungguan we ieu teh ka balikna. Oh nya. Cecep rek ka mana? We rek balik deui kan ditu. Dengan si Ucil nya. Oh si Ucil teh mau hayam Mang Barna nya eta. Di mana? Di era kareta besaburit. Kulit kumaha? Kapangi ku barudak. Si Ucil nu ngelek hayam teh, hayam jago. Wah hayam manehanana. Lain si Ucil mah teh boga hayam kabeh geus dijual besa poe lebaran kabeh. Saya tanyakeun rek ka si Ucil. Ka mana nya? Teh lah. Bahaya kalau dilaporkan ke polisi sa karunya khawatir pernah hidup sengsara kak. Ya. Oh iyo geningan si Marco Kiel teh kan dia naon. Maneh kamari sore ngelek hayam sa sia hayam ulah. Mang Barnanya cek barudak oge. Henteu teu ngaku sia mah. Henteu si teh. Jadi kita mana boga duit jajan sebelah teh. Ayo ngulungan ieu we. Ngulungan rokso. Aduh sakade melong hayam nu Mang Barna teh. Untuk siung teu balik menuju jelema teh. Aduh teh. Ngaku maling hayam. Ikan maling kepergok ke barudak. Ya wae terang aku hari ini.